Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Sumangga kieu mah sok kalebat kitu deui nyai. Bilih bade ka jaman mangga aya di lebat. Nuhun atuh Kang. Upami tos salse mah abdi hoyong uning ye. Kaayaan di dieu Kang tiasa teu ngajajab. Sakantenan we ningali pemandangan di dieu. Kitu cenah cek Oci nawar harita teh ka dias. Yen manehna teh hayang nyaho kaayaan di eta wewengkon. Oh, sumuhun. Siap mangga. Ketos rada nyalse mah kantu nyauran we nya ka akang. Ke dijajabkeun sakantenan jalan-jalan. Nempo kalakuan Oci jeung Dias Demang Ahdi mesem ngarti kana naon anu dipikah hayang ku anakna. Mana bapa mereka balandongan heula teh ye. Arek ngatur-ngatur barudak. Sok we bisi rek istirahat mah. Kitu deui ka nyai ka hadeta. Lamun rek jalan-jalan jeung Den Dias hati-hatinya. Ngaran-ngaran di lembur anu rame kieu ye. Bisi aya kumaha ona. Sumuhun Pak hatur nuhun piwejangna. Insyaallah diestokeun pisan. Kitu cek Oci. Manehna ngarasa bunga. Nya sanggeus kitu majung Demang Adi teh nangtung. Maksudna mah arek ngatur-ngatur di papanggungan. Barang serog teh sakabeh gamelan geus dipasang eueuh anu kaliwat hiji oge. Nayaga geus aya di tempatna masing-masing. Alhamdulillah adi geus beres mah tuh barudak. Syukur. Sok ayeuna mah geura ngaropi we heula ye. Kitu cek Demang Ahdi. Sabot Demang Ahdi nyarita kitu terojol aya hiji lalaki jangkung badag, awakna simbar dada. Nangtung di satukangeun Demang Ahdi. Ari eta lalaki teh bapana Dias anu ngaranna Juragan Wisnu. Sampurasun Kisila. Mana euy luluguna? Kuring hayang apal. Kitu pok-pokanan. Ngadenge anu nyarita kitu kebeg Demang Ahdi teh ngarenjak. Terus malikeun awakna. Trilapok nyarita bari jeung ngasongkeun leungeunna ngajak sasalaman. Nampo pangawakan jangkung badag kitu. Demang Ahdi tanggah darumasa boga pangawakan anu pendek. Rampeh juragan manawi dipercanten sim kuring ieu anu kapapancenan janten luluguna. Oh, sampean hampuranya bisi kuring teu bisa make bahasa anu lemes. Rumasa kuring teh ti kulon. Bahasa Sunda kuring kasar garihal. Bisi aya bahasa anu kasasar garihal mah sakali deui hampura pisan. Ke Kisila. Urang ngobrol jeung kula lah. Yap dieu. Urang diuk di dieu ye. Engke para nayaga mah sina ngaropi we lah bari istirahat. Karunya tas perjalanan jauh. Da lumayan atuh. Perjalanan ti jajawai tepikeun ka Pangandaran teh rada cangkeul. Ngadenge Pak Wisnu nyarita kitu terus Demang Ahdi teh nuturkeun gek diuk dina kursi anu geus dijajarkeun ti poe kamari. Punten eta juragan, abdi teh sejatu maros dupi salira teh saha teh ieu teh. Asa reuwas kieu sim abdi mah. Cek Demang Ahdi tumanya ka Pak Wisnu. Teu kudu make reuwas lah di dieu mah. Kula teh bapana si Dias. Jiga nu heran geuning sampean mah. Tumanyana gebeg teh atuh Demang Ahdi ngarenjak. Sabab kakara harita panggih jeung bapana Dias. Anu teu disangka-sangka bakal nyampeurkeun ka manehanana anu keur aya di papanggungan. Aduh, pangapunten atuh juragan. Abdi teh terang manawi teh sanes juragan tah. Ramana Den Dias deh. Aduh, hapunten pisan. Boh bilih mantak ngareutan kana mana salira. Nilikeun dedegan sareng warugana. Manawi teh anu bade nyuhunkeun upeti, punten pisan. Sim abdi teh tos lepat cangki. Da sok aya kitu. Lamun anu magelaran sok dipenta upeti. Nu aya-aya eta mah juragan. Anu henteu-henteu kumaha ge panginten talajak jalmina. Duka kumaha teh pedah nama panginten manehna teh aya di perusahaan Nyai Wati kitu we malak sareng men tau peti kitu teh juragan.
soal nu kitu mah ciri meureun lamun sok aya anu malak masih kene sok aya nu menta upeti teh di wewengkonna teu diamankeun kalah di Umar kitu meureun dari keur di dieu mah geus eueuh anu kitu kabeh geus ditatar sina baroga etika sokomo lamun anu kasebutna teh pungli alias pungutan liar keur di dieu mah kula bisa nanggulangi nah jeung moal aya di dieu mah nuhun juragan upami kitu mah keun bae keun wajar Kidemang nyarita kitu geus pasti sakabeh nu anyar panggih jeung kuring hiji kapastian nyangka ka kula teh arek menta upeti sabab nempo dedegan jeung pangawakan kula jiga kieu sakabeh jalma teh pastilah nganggap kitu jeung deui bahasa kula teh teu bisa lemes kudu bisa ngamaklum we nya kitu cenah Pak Wisnu sabot keur dari kitu song-song susugu ka hareupeun Demang Ahdi jeung Pak Wisnu rupa-rupa kadaharan dijagragkeun dina meja anu aya di hareupeun Demang Ahdi jeung Pak Wisnu teu dilapok Pak Wisnu teh nyarita deui Mang pangmentakeun surutu ka awewe kula ngadenge Pak Wisnu nyebut kitu Demang Ahdi mesem pok nyarita dina hatena nyebat awewe teh meureunan ka pamajikanana eta teh nya nya ari bahasa wawengkon marupa-rupa wae sabot Demang Ahdi ngahulang kitu pok juragan Wisnu teh nyarita dimimitian ku Sri heula jiga nu geus ngajudi kana naon anu keur dipikirkeun ku Demang Ahdi nya Ki Demang maksud kula teh awewe teh lain awewe nu sejen tapi ka pamajikan ka hade ulah nganggap kana bahasa awewe anu liannya jadi maksud jeung tujuan kula di dieu eta bahasa teh keur ka pamajikan kula kitu maksud nama oh sumuhun juragan ngartos si abdi ogenan cacap nyarita kitu terojol Oci jeung Dias anu maksudna hayang ulin ka basisir laut sareng hareupeun juragan Wisnu pok Dias teh nyarita bah nyuhunkeun Widi sejang nganter si Neng ya hoyongeun ka sisi basisir nempo Dias jeung awewe geulis juragan Wisnu jeung nangtung bari ngaliekeun ka sakabeh anu araya di balandongan Pak Wisnu teu waka ngajawab kana pamenta anakna pok nyarita ka sakabeh dulur-dulur salembur kula teh geus ngarasa bunga nempo anak kaula si Jalu geus mamawa bikang jeung bisa deui eta milihna kana bikang anu panghadena hayang nu geulis mun sakalian atuh urang kawinkeun bae satuju teu dulur-dulur harita warga rea ngajawab nyebut satuju malahan main nyelengkeung bari jeung nangtung hiji lalaki ngora keneh satuju pisan cocok satuju pokona malah heden pisan anu kasep jeung nu geulis bagaikan cintanya ratu dan raja Romi dan Juliet kitu cenah cik anu araya di dinya bener-bener asa kagunturan madu ieu ka kecelakaan menyan bodas sumpahna ogenan kula lah bunga saksina bumi jeung langit kula bakal ngawariskeun satengahna harta anu ku kaula dipiboga pikeun si Jalu teh lamun heueuh daekeun kawin jeung eta bikang satuju pisah kitu pok-pokanana juragan Wisnu nyarita di hareupeun anu araya di jero balandongan pok Demang Ahdi teh ngagrentes bagja pisan geulis saupamana nyai rumah tangga jeung Jang Dias da juragan Wisnu teh balas ku bungaheun nempo nyai bareng jeung Jang Dias tapikeun ka nyarita kitu bagja teman aing anu jadi bapana tapi teuing ari si nyai mah teuing kumaha pamikirna boatingan resep kitu-kitu wungkul teu boga niat anu pasti keur anteng ulang kitu awak Demang Ahdi ditepak ku Oci pok nyarita ngaharewos Pak dupe eta saha anu nuju nyarios Ramana dan dia setelah pisaha nah dugikeun ka sesepan kitu nya nyai eta teh Ramana dan Dias kitu jeung Demang Ahdi radang harewos ka Oci Ki Demang
Nah geuning Ki Demang teh jiga anu wawuh jeung eta budak awewe. Kek. Panggih di mana? Geuning jual wawuh we. Ngaran-ngaran anu deketan ku si Jalu, aing bakal ngajaga tong boro tapikeun ka kaluar getihna satetes. Najan buukna murag teu pupuguh rek dijaga. Komo lamun sik aya jalma anu niat macem-macem ka wanoja anu dipikaresep ku si Jalu. Wah, moal dingkekeun deui pokona mah. Itu cenah cek Juragan Wisnu. Ari Demang Ahdi mesem harita teh teu dilapok nyarita. Punten Juragan, punten pisan ieu teh. Naon Ki Demang naon? Ki Demang arek wani-wani ngaheureuyan eta wanoja. Khususna ka budak awewe anu dibabawa ku si Jalu. Keheula Ki Demang. Ulah kena-kena Ki Demang salaku rombongan seni bisa kitu-kitu bae. Kula mah teu miharep, teu satuju. Ari dia sahabat bapana keur nyarita kitu, saling teuteup jeung Oci. Trilapok nyarita. Tos bah teu nyarios wae. Dia sabada nyarios ka Abah. Kalah ka Abah mah sagala disebatan geuningan. Boating kumaha ieu istri teh? Waka-waka bungah wae Abah mah. Dengekeun Jalu, dengekeun. Abah nyarita, tibareto Abah teh hayang nempo nyaneh mamawa bikang. Da ayeuna nyaneh teh mawa bikang kebenaran pisan ka tempo ku Abah. Aduh, bagja pisan Abah teh keur geulis teh dangdanana sopan jeung somea. Lain ieu mah datang ka imah teh leos ka kandang domba. Jeung si Jalu deui. Tah, kuduna hidup teh mawa awewe, galib, kawas batur. Abah, kupingkeun abdi bade nyarios. Tadi Abah nyebat wani-wani ngaheureuyan ka istri nu di sana ku abdi. Utamina ka Ki Demang. Saleresna eta teh ramana ieu istri namina Oci. Sanesa sahalna kitu teh Abah. Sabot dia nyarita kitu. Juragan Wisnu olohok saking ku teu sadarna. Balas ngarasa bunga. Nempo anakna bareng jeung hiji budak awewe anu dibawa ku Dias. Anu katempo langsung ku Juragan Wisnu. Ah, anu waras. Ieu teh budak Demang. Wah, geus boga budak gede geuningan. Pantesan tadi teh harewosan wae. Oh, jadi ieu teh budak anjeun. Cek Pak Wisnu bari ngareret ka Demang Ahdi. Sumuhun Juragan, pami dipercanten mah. Wios, tawisna bakat ningku bingah dah. Ningali aden sareng pun anak. Lah. Hampura pisan, hampura. Salah ngomong, bakat ningnya kitu kula teh. Kalinglapkeun ku rasa bunga. Nempoh anak kula bisa bebarengan jeung bikang. Da biasana masak bebarengan jeung kandang we ditu tuh. Paling-paling nungtun si Jalu. Ari ayeuna jeung bikang anu geulis. Wah, kalinglap bunga pisan. Hampura sakali deui nya. Abah, nyunkeun Widi. Abdi bade kaluar heula sakedap. Ieu si Nyai hoyong jalan-jalan saurna teh ka basisir. Jung. Sing arek ka tengah lautan gejung ari bisa mah. Ngan kada we ti kerebek. Tinggal make kapal lah kali milih nu mana we tuh. Anu ngajajar di sisi basisir. Sak bawa si Nyai jalan-jalan ka ditu. Ulah kagok. Ngadenge bapana nyarita kitu. Dia ngahuleng naon anu bakal dilakukeun ku bapana. Terila bapana teh ngagerowan dua lalaki. Anu hiji ngaranna Jae, anu hiji deui ngaranna Awo. Pok nyarita. Kela. Jae, ka dieu. Ka mana si Awok euy? Gerowan sina ka dieu. Sanggeus duanana aya di dinya. Pok, Jae jeung Awok teh nyarita. Abdi Juragan, manawi aya pikir sae naon? Samongon Juragan, manawi aya pikir sae naon ieu teh? Jae, jeung mana Awok dengekeun ieu nya. Dengekeun ku maneh duaan. Ayeuna maneh ku kula rek dibere tugas. Pikeun ngawal anak dewek. Ka dieu aya nu ngopenan. Jaga kumaraneh talingakeun bisi aya neon-neon. Sabab geus hiji kapastian bakal loba nu lalajo. Malahan mah tadi ogenan geus loba nu ngariung di dieu teh. Sabab ieu hiburan geus jadi sabibir hiji pastina pada hayang lalajo kana seni ibing ronggeng. Taku kituna bisa aya anu macem-macem sia kudu ngawal ka budak aing jeung awewena tah anu geulis lir widadari turun ti kahyangan. Leuwih-leuwih nepikeun kalecetna. Sia ku aing disiksa tah. Jeung geura ini tuh tuturkeun si Jalu jeung si Nyai. Kade talingakeun.
Semangat juragan, semangat permios. Jai jeung awok teh talangke indit nuturkeun Dias jeung Oci anu geus ti heula ninggalkeun balandongan maksudna mah rek jalan-jalan. Jelegurna ombak di basisir laut kidul jeung reangna sora manuk kapinis. Katambah-tambah loba jalma nu daratang jeung tarurun tina parahu. Oci harita teh jongjon we teu ieu merhatikeun ka jalma-jalma anu aya di basisir anteng nempokeun ombak jeung lambak anu ting jelegur. Lambak ting sriwik nganterkeun budak ka sisi. Abong kakara ayeuna nempo laut di basisir laut kidul teh. Oci ngarasa kataji ku kaendahan alam di eta wewengkon. Ari Jai jeung awok teu jauh ti nu duaan, ngabedega jeung merhatikeun ka sakurilingna anu aya di lebah dinya. Pok Dias teh ngawimitian nyarita. Nyai, nah bangun nu aneh geuning, ningali kaayaan laut teh, nging tungkul teuing bilih puyeng. Pami ningali ombak laut mah teu keng bari tungkul. Oh, kedah kumaha atuh Kang? Cik Oci malik nanya ka Dias. Lampang wae ka payun ningalina. Teu kenging tungkul wae, bilih ti jolongjong kabawa ku caina anu surut, ke katari ka tengah laut. Bahaya eta teh. Oh, pantesannya Kang. Memang karaos nanti asal unglang kana sirah. Manawi teh kitu, janten katari ku surutna cai lautnya, ke urang teh tiasa ka tengah. Kitu antara Oci jeung Dias. Terus duanana leumpang mapai-mapai sisi basisir bari nalingakeun ombak anu ting siriwi ka sisi. Teu karasa harita teh ku dibawa leuleumpangan mah di sisi basisir wanci teh maju kaburi. Oci nempo ka belah kulon katempo aya cahya koneng buleud di luhureun laut. Pok Oci teh tumanya ka Dias. Mani endahnya Kang. Nah di abdi mah upami tos pasosonten teh hibar layung sareng cahya panon poe teh sok nyurusupna kana embun-embunan gunung. Ari di dieu mah kana cainya Kang, mani endah katingalna. Laras bisa Nyai, ieu teh ciri wanci sakedap disonten. Margina upami di basisir mah najan bade magrib ogenan katingalina teh caang keneh. Naon margina Kang tiasa kitu? Ngadenge Oci tumanya kitu dia sakedapan mangahulang heula. Pok ngagarentes dina hatena. Deng ting, ari urang gunungnya pira ogenan panon poe rek nyulusup mani ditatanyakeun, tapi keun hiji pangalaman tah jeung si Nyai. Pang nananyakeun wae ge hayang apal meureunana. Nah kalau ngahulang kitu Kang, pira ogenan naros abdi teh. Nah teu kenging naros. Cik Oci bari jeung nyiwit cangkeng Dias anu diciwit ngagurubug atuh harita teh. Waduh, adaw. Ngadenge Dias nyarita kitu kolepat Jai jeung awok teh malikeun awakna. Pok Jai anu dedeganana jangkung leutik bari jeung rada ngora teh ti awok nyarita bari jeung mesat bedog. Serepet gurila. Bedog Jai teh kasinaran ku cahya panon poe anu rek nyulusup. Manawi kunaon den? Manawi awas keun ku mamang urang gedor lah. Saha nu geus macam-macam. Saha nu geus waning-waningan nyeri ka den. Ngadenge Jai nyarita kitu bari jeung mesat bedog. Dias nyarita ka Jai. Ari mamang, geus eta budak ulah dulu gas wae. Sok-sok asupkeun deui we. Eueuh nanaon? Bieu mah kalepasan wae. Sok asupkeun si Nyai tah bisi sieuneun. Iya ari si mamang bade maehan naon mang? Tu kapinis anu hiber tuh, sok udah ka ditu. Nah, hate pupugu ngalugas bedog. Cik Oci harita teh bari ngareret ka Jai. Alah, manawi we tah. Si Aden teh kumaha onam tadi nama? Punten atuh Neng. Upami kedah nyaca kapinis mada hiber. Moal kaudag ku mamang teh. Kitu cenah Cik Jai bari kalamas kelemes manehanana terus ngoloyong deui ka tukang Dias. Ari Mang Jai aya wae ulah ngalamun gerege Mang bising ka anu ngabongohan. Tadi teh naroskeun naon? Tos hilap anu ditaroskeun age Kang. Eueuh, tapi akang mah emut keneh. Tadi teh naroskeun kunaon upami di laut sok sanaos tos sonten katinggalina caang keneh. Eta teh pertanda yen sisi laut mah kapan cai benten deui sareng di pagunungan. Upami di pagunungan cahya panon poe teh kan nyulusup ka luhureun gunung dugikeun ka tilemna nya kahalangan ku gunung anu ngajegir.
janten wer poek tak upami di dieu mah sok sanaos panon poe dina mangsana suruh cahyana teh nembrag kana cai laut janten hibar we ngajadikeun caang ka sabdeureunana kitu tah benten mah. Oh, ngartos atuh sumuhun paingannya maneh hibar caang kitu tuh. Cik Ocih bari nunjuk ka belah kulon estuning waasna cahya koneng maneh hibar nyaangan ka sabdeureun eta tempat. Tika rasa harita teh wanci geus nyedek kaburit kapinis ting kalaper mapag datangna peuting barasat nalayung koneng mayungan sabdeureun laut Pananjung terila kadenge gaang reang dipapag ku jangkrik anu ngikrik di pipir warung-warung anu aya di sisi basisir. Tika jauhan harita teh kaciri ting carelakna cahya damar anu aya dina perahu nalayan pok dias teh nyarita. Ya urang ulih wae nyai bisi emas sareng bapa milarian. Oh, mohon atuh Kang, mangga teh karaosnya waktos teh nyarelekna tos reup-reupan deui geuning. Cek Ocih harita teh sakilat malikeun awakna terus dituturkeun ku dias anu aya di satu kangeunana. Sapanjang jalan anu rek asup ka balandongan harita pinuh ku rupa-rupa anu daragang. Trilasro Ocih jeung dias teh anjog ka balandongan. Kaciri damar patromak geus marakbak nyaangan sakulilingeun eta balandongan. Nempo Ocih anu kakara datang srog-srog loba jalma anu ngadeureuketan ka Ocih ngadon ngajak sasalaman gap ku Ocih teh ditampanan barang keur Ocih sasalaman kitu katempoeun ku Juragan Wisnu. Ulah kitu karunya tah capeun anak kula teh jalan-jalan komo teh anu nepikeun ka tual-tual mah gelis. Sok geura siap-siap karunya tuh bapak tos ngadaguan dedepeun ciling cingcat wae di tadi tah nempuan nyai tah nu keur jalan-jalan ka sisi basisir melangeun jiga nama ka nyai bisi kumaha ona yap gelis diantir ku abah ka tempat indung bapak hidup kitu cenah cek Juragan Wisnu. Ari anu aya di dinya pating kelemes atuh harita teh era sabab digeunggeureukkeun ku Juragan Wisnu. Nya sanggeus kitu mah Ocih teh terus ngoloyong ka tempat pangresanana di hiji imah anu geus dipernahkeun ku Juragan Wisnu. Sadatangna ka eta imah kasampak teh Demang Ahdi keur diuk ngabaheuhai bari jeung dibaturan kumaha eye. Nempo Ocih datang teh pok Demang Ahdi teh nyarita. Aduh gelis mani ngahariwangkeun Bapak teh sieun kumaha onam pada hidup teh can apal kaayaan anu bener-bener di sisi basisir bisinya kitu teh ngarasa puyeng ku nempo lambak jeung omah kitu pok-pokanana Demang Ahdi. Mohon Bapak hapunten kasuhun si nyai teh kaleresan betah pisan saurna teh ningali kaendahan alam di basisir laut waktos panon poe suruh janten radalami oge. Kitu cenah cek dias nyarita ka Demang Ahdi. Nya syukur we atuh Kasep. Maklum urang kampung Baulisung can apal ka tempat karamean tah eta anu jadi hariwang bapak mah. Kitu cek Demang Ahdi. Nya sanggeus kitu mah Demang Ahdi dias oge Juragan Wisnu tuluy dariuk ngarariung bari ngadago-dago waktu samemehna breng seni ibing di mimitian. Nya sabot kitu Demang Ahdi teh jol boga pamikiran anu lain-lain terus ngagerentes dina hatena. Aingna ai teh jol boga kasieun atuh inget ka komplotan Garong anu kosi ngariweukeun waktu di balai desa tapi ka dieu mah da jauh pasina ogenan aman-aman wae teuing lamun apaleun mah yen aing teh bakal magelaran di lembur Pananjung eta mah geus hiji kapastian tah. Beja apa beja-beja geus nyebar ka sakulilingna. Komo ieu magelaran hiji jalma anu gede pangaruhna. Kitu cenah cek Demang Ahdi berjengah ulang. Harita kareret kumaha eyet kaayaan Demang Ahdi bangun anu di pikiran pok nyarita.
Aya naon bapana? Jika nu bingung, keur anu dipikiran naon eta teh? Kitu popokan mah Eyet. Terila oci ogenan, mairan kana caritan indungna. Mohon Bapak teh kenging hariwang, kanya ka oci teh katampi pisan, malihan tadi ogenan kan aya nu ngajagi ina teh, anu ditugaskeun ku juragan. Kitu mah, naha ngarasa hariwang kumaha. Lamun bener kitu mah ngarasa hariwang, di dieu mah ulah aya rasa kitu teh. Bisi aya kejadian-kejadian anu bakal ngariweukeun mah sajaroni magelaran geus urusan tanggung jawab kula eta mah. Sing jongjon wae. Pokona mah kula hayang panghiburkeun anu samaksimalna. Kitu deui tamu-tamu kula tah. Hayang ngarasa puas kana hiburan nu diayakeun di tempat. Ngadenge carita Juragan Wisnu kitu. Trilapok Demang Ahdi teu nyarita. Nuhun pisan Juragan pami kitu mah. Sim kuring percanten. Kajawara-jawara anu tos ditugaskeun pikeun nalingakeun kaayaan hiburan di dieu. Boh bilih anu mancak nyurigakeun, kuring ogenan bakal sakamampuhna tah. Saka bisa diri kuring ngajaga ieu hiburan tepikeun kaberesna dina waktuna. Kitu cenah cek Demang Ahdi. Calengking teh harita, mah Eyet nyarita. Isim abi ge ieu ngaraos binga anu langkung ti langkung teh nembe nguping cariosan juragan. Namina ogenan di panglalajoanan ieu ari jaga-jaga mah kedah bobil anu teu dipiharep anu ngabalukarkeun riweuh tah kana pagelaran. Maklumpan juragan mah jalmi anu terpandang ageng wibawana tos hiji kapastian teh beja teh pa beja-beja tos nyebar ka mana-mana. Yen dieu patempatan teh bakal aya hiburan. Jalmi teh pasti teh di mana-mana teh bakal sumping nyakseni kana ieu pagelaran. Nya bener pisan kitu. Pasti ari beja mah pa beja-beja patalepa. Sabab ari omong jelema mah harus alahbatan goong. Tapi teu kudu hariwang. Kula geus nyiapkeun 10 jalma tah. Jalma petingan anu geus kalatih. Dititah ngajaga jeung ngalingakeun kana lumangsungna pagelaran ieu seni. Ari jalmi mah juragan, kedah ari gaduh curiga mah. Bilih we selimut dalam musuh eta teh. Sabot Demang Ahdi kitu. Kadengin harita teh ku bojona Pa Wisnu anu ngaran Wartia, anu ngahaja nepungan kana eta riunga. Pok atuh mairan obrolan Ki Demang. Ki Demang lepat eta teh di dalam selimut ada musuh meureunnan. Cenah bari nyerenge ngadenge Demang Ahdi jeung Amu Wartia salah nyarita pok ocih teh milu mairan. Amu kali bapana nyarios teh geuningan dibulak-balik kitu pagentos anu laras mah musuh dalam selimut. Nya nya geulis ari kahayang aya eta teh ari ka eueuh patoja nya. Saruana jeung Ki Demang teh eta nu diucapkeun ku si Nyai teh bener. Maksud Ki Demang mah meureun kitu. Bisi aya musuh di jero selimut. Mantakna, kula mah setiap sare ge tara di selimut. Sabab naon? Paur aya musuhan. Kana ari teu di selimut mah bebas kula teh teu boga musuh. Sabab tidak ada musuh dalam selimut. Juragan mah aya-aya wae. Semuhun kartos. Semuhun juragan, abi teh boleh-boleh ye ngaturkeun nuhun ka juragan anu parantos mercantenkeun kapunan ceuk kanggo ngahibur dina acara anu diayakeun di Lemur Pananjung. Mudah-mudahan wae atuh abi teh tiasa maksimal tah sareng barudak ngoni ngahiburna. Kitu cenah cek mah Eyet ngalihkeun perhatian anu keur hareureuy. Pokona mah kula geus mercayakeun sagalana. Ayeuna mah siap-siap wae sakedeung deui oge acara bakal dimimitian. Kitu cenah cek Juragan Wisnu. Bari ku siwal ngaluarkeun hiji bungkusan terus diasongkeun ka Mah Eyet. Bari jeung pok nyarita. Yuh tampanan, bisi poho kula yeuh. Da sok kadinya hitung. Bisi kurang kadi bebeja we lah, gampang. Ke ditambahan ku si Jalu. Cenah marek mere tah jeung si Nyai. Pok si Jalu teh ngarewes. Nya ada kuring maksud teh kitu. Ulang-ulangnya, beda nyebut si Jalu. Da bahasa kuring masuk yeuh. Nya sanggeus kitu gap mah eta nampanan bungkusan anu kaayana kana jiga nama duit eta teh jangan meruhan seni hiburan. Nya sanggeus kitu mah Juragan Wisnu teh pamitan terus ninggalkeun eta imah jung nangtung leos init dituturkeun ku Wisnu oge nu jadi indungna anu ngaran Wartia.